Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjara kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sijaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian ke-18 karya Kang Rompis. Kumaha salajengna ilalakon Dewi Sekar Taji dina episode nu sateuacan nya tos ngawitan kacarioskeun lalakon sagara dea nya anu kapenah ku aki-aki di tengah leuweung tapi araraneh eta mah nya di leuweung teh tatangkalan teh teu normal tangkal sampu oge jangkungna sasuhunan jeba gede nya buah-buah lain di alam manusia meureunnan nya asa beuki rame ye kitu. Tak kumaha salajengna ilalakon teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Atunun Kang Padel ya. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap anu teu can subscribe mangga di subscribe heula YouTube-na supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang nu ngahibur kepala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna ngarumpi nanya ngobrolkeun tatangga oge bapak-bapak bari nyantai nyikopai siapkeun cikopai nanya udah samsai ngabaheuhai adeuh ngabayangkeun pemeran dongeng anu bararohai cenah. Oke di pada melan di tempat konveksi bari ngajait motong ngobras ngancingna di tempat cukurnya di pasar di pabrik di kantor di perjalanan bari nyupiran pokona maka dulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian teh senanya jadi ubar kasono landong katineung gitu. Sareng saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring da simkuring mah sanes dina radionya nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gaji tah anu ngaraos kahibur hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir atawa wewes da kitu. Oge pala wargi sadayana ayeuna di mana-mana terjadi musibahnya mobil khusus di daerah urang dulur urang di Cisarua-nya di Pasir Langu urang doakeun ku urang sadayana mugia sing kenging sesuai keterangan nyaeta sahidnya anu kenging longsor mah nya oge mudah-mudahan aranjeunna sing ditempatkeun di iliyin kenging magfirah Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Supados tenyang kolong tingkana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji nya sagara. Mangga kaparayun sadayana. Wilujeng ngadangukeun prung ah.
sawatara waktu kaang sesengit sampe teh tangka meleber kusagara gancang dijait ditunda dina cecempe. Tah geuning geus asak jang sampe batara mah asal digarang we dina catang hawu geus tangtu tereh asak teh. Tapi lamun dikulub atawa disepan dina poe isukan kakarek hipu. Pokna Aki Aksa bari ngarongkong kana garang sampe. Sampe ukur dikepri-kepri ku Aki Aksa, cangkangna langsung barelah muka. Camuil, Aki Aksa teh cacamuilan ngadahar sampe, bangun taya kapanas, sok padahal anyar nyait. Sagara nurutan Aki Aksa, sampe sagede ping-ping teh dikepri-kepri kedua leungeunna, tibatan cangkangna coplok mah, kadon leungeunna we anu cangkeul. Aki rek ngedeng heula sakedeungnya. Geus kolot kieu mah rada suda kana barang dahar teh. Cek Aki Aksa bari ngojengkang ka enggona. Sagara ngereret kana garang sampe, inyana ngajenghok lantaran garang sampe teh ukur ngari dua siki. Sagara ukur ngusapan sirahna ngarasa helok ku kalakuan Aki Aksa. Basa garang sampe geus taya cangkangan, sagara nyokot sapasi, barang am dihuapkeun tetela sampe teh kacidangeunahna, lintang tipuleun teh eta sampe batara teh kacida seungitna. Awahing kungeuna teu karasa garang sampe anu sagede-gede ping-ping teh peren kabeh ku sagara. Tidanget harita, sagara bumen-bumen di leuweung mangling babarengan jeung Aki Aksa, najan loba anu teu kaharti ku pikirna, tapi sagara tara loba tatanya ka Aki Aksa, sabang saning tutuwuhan ditataan ku Aki Aksa, boh tutuwuhan keur ubar atawa tutuwuhan anu biasa didahar ku manusa, pikeun sagara mah nambahan pangawuruh pikeun dirina. Kitu deui dina sejen waktu Aki Aksa ngawarah jurus silat ka sagara. Ari ngaran wangunan jurusna teh nyaeta Sang Hyang Rumingkang anu miboga 20 jurus. Anu jadi kahelok pikeun sagara, jurus Sang Hyang Rumingkang teu panceg miboga kuda-kuda, tapi ngandelkeun kacepetan lengkah sukuna. Sok komo basa ningali gerakan Aki Aksa, ukur sakiceup geus aya di tukang, sakiceup deui geus aya di gigireunana, sagara ampir taat nurutan gerakan Aki Aksa. Tapi kalilaan mah ku keyeungna paniatan sagara, 20 jurus Sang Hyang Rumingkang teh teu burung kacangking ku sagara. Gerakan sagara kawas dedemit, ukur sakiceup panon bisa pindah ke tempat sejen meh teu katuturkeun ku panenjo. Kitu deui dina lian waktu, sagara kungsi nyurugkeun awakna salila 7 poe 7 peuting. Aduh aing lalelole. Kitu deui dina lian waktu, sagara kungsi nyurugkeun awakna salila 7 poe 7 peuting, salila aya di eta curug mang rupa-rupa kajadian aheng kaalaman ku sagara. Tapi sagara kacida pengkuhna tigin kana paniatan, inyana tegedag ku gogoda tegalider ku dodoja. Basarengse ngalakonan tarekahna, Aki Aksa nibankeun pangawasa Jatiningraga. Ieu pangawasa teh mibanda kakuatan anu kacida rohakana, nyaeta bisa ngacurkeun musuh ti kajauhan. Basa sagara metakeun eta pangawasa, batu gede anu kawilang jauh teh ajur lebur ku pangawasa Jatiningraga. Lamun keur nyalse,
sagara sok ulin ka leuweung mangling neungetan sakabeh tutuwuhan mun marengan keur di imah sagara purah popola boh ngulub hanjeli atawa popola anu liana kungsi sagara ngala impun ka balong tapi mata kaget lantaran impun teh gedena nampah leungeun ana di tengetan mah ku sagara eta impun teh meh sarua jeung lauk emas tapi ari aki aksa mah tara ngadahar sabangsaning daging sumawana lauk inyana ukur ngadahar hanjeli kalan-kalan sok dihijikeun jeung kulub daun sampe. Dina hiji poe sagara kakarek balik ti leuweung samemeh ka imah inyana ngurud heula hanjeli jang polaheun lintang ti hanjeli sagara ge sakalian ngala impun aya kana limana ceuk aki aksama eta impun teh dingaranan impun sadra basa anjog ka imah hanjeli terus bae dikulub ku sagara. Asa kaingetan aki teh bisi ilaing hayang nyambel mah tuh dina tamakan balong aya tangkal cengek mun teu salah mah aya kana 5 tangkalna aki mah geus kolot tara pirajeunna dahar lada Pokna aki aksa bari anteng ngelepus udud. Muhun ki kebae saparantos sering sepopola hanjeli supados jongjon walon sagara bari ngilo kana hanjeli dina jero pendil. Ngang bisi teu kuat kulada mah ngelecengikna anu murah keneh warnana kuning. Ceuk aki aksa deui bari ngalintingkeun deui bakona. Aki aksa ududna teu sirikna tuksel bangun taya kakohal. Basareng sepopolahna sagara amitan kaki aksa rek mipit heula cengek. Basa anjog ka pelebah tambakan sagara culang cileung neangan tangkal cengek breh deukeut tangkal jengjeng aya tangkal cengek ngajajar 5 tangkal. Sagara ukur colohok lantaran tangkalna jangkung ngaleuwihan awakna. Cengekna tangkareuteum dina manggaran ari cengekna kacida baradagna meh nanding jempol suku kolot. Cengekna aya nu koneng aya oge anu hideung. Geus beda jeung alam manusia ieu mah palawarginya. Beuh, ieu cengek teh kacida gamusna. Tangka baradag kieu geuningan. Cengek urang mah moal karasa lada kadon pahang. Mending keneh nu hideung ladana pasti karasa. Kitu gerenengna sagara bari gasik mipitan cengek anu harideung aya kana 10na. Basa datang ka imah aki aksa geus taya di dinya kawas namah keur ngedeng. Basa datang ka imah aki aksa geus taya di dinya kawas namah keur ngedeng di kamarna. Sagara gancang nyokot coet kai satu tas diuyahan cengek dirius ku sagara beres nyieun samel guangna impun sadra benang mulahan teh digarang ku sagara. Telila di antarana garang lauk geus asak ku sagara dibaluran ku rieus cengek sagara nyokot bebesek ngalasan hanjeli tina pendil. Dekul sagara dahar bangun kokomoan 5 siki garang impun sadrangan saketap geus beak
ukur kari cucukna. Cengek ukur karasa lada meusan tapi kacida nikmatna. Tapi basa sagara cacap tina nginumna dumadakan eta mah awakna pating harea panas, ceulina pating jelenging, marengan sungutna asa karerab. Sagara gugur bugan kawas kasandingan, rasa lada anu rohaka teh asa parat kana mun-munan, beteung sagara sarua asa direrab, nyerina kaliwat saking pating jeletit badis dicocoan ku jara panas. Sagara tus bae adu glajer bari gegerungan nahan ka nyeri, ti jero enggon aki aksa teu sirikna ti buburan jat nyampeurkeun ka sagara. Kunaon ilaing teh sarjang? Pokna aki aksa bari mencerong ka sagara anu keur gegerungan bari gugulingan. Aki aksa nyokot coet urut sambel, tuluy dialak ilik imeutna keranan. Nah, kalakuan teh sok bedegongnya mawa karup sorangan. Geus dipapatahan kudu nyokot cengek anu ngora imah kadon mipit anu kolotna. Cek aki mah ya bari ngarongkong kana lodong awi. Aki mah ya aki aksa meureunnan. Salah nulisna teh. Aksa. Cek aki aksa bari ngarongkong kana lodong awi. Sagara anu keur gegerungan teh gancang dicekelan ku aki aksa, lek cai tina lodong teh teu sirikna ditohtorkeun kana sungut sagara. Sagara ohek-ohekan bari bibir girigan, apaleun lamun anu diinumkeun ku aki aksa teh cikiih mencek beunang ngibunkeun. Teu sakara-kara rasa panas jeung lada anu rohaka teh ngadadak ilang sapada harita, sagara ukur ngalempre ngarasa reuwas kareureuhnakeun. Sagara cengkat lalaunan inyana diuk bari tungkul. Dengekeun ge sarjang, eta cengek teh ngaranna cengek Ratu Harna, cengek anu ngurana 100 kali leuwih lada tibatan cengek anu biasa sok didahar ku jalma. Sokomo anu kolotna mah lain dada deui tapi matak ajur kana sungut katut kana pejit. Untung ilaing kungsi nginum cikiih mencek jadi bisa kabending keneh teh. Sok aya-aya wae nya kalakuan teh. Pokna aki aksa ngagelendeng ka sagara. Hapunten ki, rumaos abdi lepat. Walon sagara bari nyerengeh seuri. Ayeuna mah ngarabut sampeung we nya aki hayang ka timus ieu teh. Cek aki aksa deui bari gogodeg. Sagara teu nembalan, inyana gasi ka pipir rek ngarabut sampeu. Teu karasa nyerelekna waktu, geus tilu purnama sagara cicingna di leuweung mangling, pangaweuruh sagara kana sabangsaning tutuwuhan beuki luhur, bisa ngabedakeun mana keur tamba luar, mana keur ubar jero. Tapi leuweung mangling teh kacida ahengna,
tutuwuhan didinya kacida poharana mual cacap bisa apal ku waktu belasan tahun, tapi pikeun sagara matara ieu jadi pikiran anu utama mah bisa nambahan pangawuruh pikeun dirina. Sagara ge sok rarencepan namulan cengek ratu haranga inyana nyetrokan anu ngorana tina hiji nepi ka aya 10na antuk nama teu karasa lada teh ku sagara kitu deui kana cengek kolotna awahing kuremen mah ukur karasa lada kawas ngadahar cengek biasa we. Dina sejeroning waktu 3 purnama Aki Aksa geus nibankeun deui 3 pangawasa ka sagara. Eta pangawasa teh aya nu disebut Kidang Kinayungan, hiji ilmu anu kawilang luhung sabab bisa lumampah anu kacida gancangna. Saipi angin berenya. Aya deui pangawasa linuhung sejena anu disebut Tapak Kiara. Ilmu Tapak Kiara para gila lampahan di alas geledegan bisa luluncatan tina dahan kai kana dahan kai sejena. Dina waktu anu kacida gancangna. Ari hiji deui nyaeta Tilem Pembayun, ieu pangawasa teh mibanda kakuatan pikeun teuleum dina jero cai anu kacida lilana. Lamun nengetan kana sakabeh ilmu anu dibikeun ka sagara, Aki Aksa lain hartina tara ingkah ti eta leuweung sumawona teu bisa nganteurkeun sagara balik ka lemburna. Tapi kawas miboga maksud sejen hayang ngawaris elmuna ka sagara. Saha atuh ari Aki Aksa anu sabenerna hiji waktu oge bakal kaguar dina ieu carita. Gancangna carita geus aya 8 purnama sagara babarengan jeung Aki Aksa. Dina waktu eta mah Aki Aksa sok mineng ini teuing ka mana. Lamun poe ayeuna miang dina poe isukna kakarek jebul datang, tapi sagara tara loba tatanya manehna mah jongjon bae diajar mang rupa-rupa pangaweruh. Aki Aksa ge geus nibankeun deui 2 pangawasa ka sagara nyaeta ilmu Pupul Banyu jeung ilmu Raksaning Wiwitan. Ilmu Pupul Banyu digunakeun samangsa nying hareupan musuh anu kacida lobana. Lamun musuh katibanan ku pangawasa Pupul Banyu moal bisa hojah deui awakna teh bakal dumadakan leuleus daya tangan pangawasa. Ari ilmu Raksaning Wiwitan sagala pakarang moal teurakeun awak sagara. Sok sanajan dibongohan atawa dikade keur sare, ilmu Aki Aksa teh kacida linuhungna lantaran kacida bedana jeung ilmu anu diagem ku para jawara sejena. Anjir jadi gagah euy resep sagara jadi gagah euy. Ayo. Tuluy teh manehna teh bakal miluan lomba nyanyi teh juara kahiji jadi artis we. Tuluy loba job teh loba duit teh aslina gitu bakal miluan Indonesian Idol gitu si sagara teh jadi artis terus kawin gitu ngan kawin nanti ngan umur 3 bulan secara rei deui pokokna mah kawin nanti jeung Agnes Monica gitu di sagara teh kulantaran liat menurut ya munga ka mana teh ngomong tah
Ke sagara teh sanggeusna cerai di Agnes Monica langsung we jadi pemain Persib. Juara teh mah sabab lompatna ngudag bola teh make jurus kidang kancana teh. Celeng. Blues manehna nu abus kana gawang balaman teu. Aji gah geus ka mana karep dongeng deh. Tapi sok sanajan kitu, Aki Aksa teu boleh ngageuing ka sagara, najan geus miboga elmu linuhu, ulah boga dir ngarasa luhur, rasa maneh boga pangawasa, jadi unggah adat aya rasa ujub dina dirina. Lantaran kangaranan elmu mah taya ilmu panutup, salawasna bakal keuna ku sifat robah. Ari sagara tangtunganana teh beuki kasep diwuwuh ku awakna anu jangkung gede, buukna jabrig sahanapeun tak-tak. Lamun deukeut jeung sagara kaambung seungit tina awakna, ku sabab mineungna sagara mandi make keutah daun sagawidara. Lian ti eta sagara ge geus boga kukutan sato manuk, nyaeta manuk dadali. Ngan aneh manuk dadali teh buluna warna emas, ari eta manuk dingaranan si cuih ku sagara, lantaran lamun keur nyada teh kacida bacetrotna, sorana denger mata katorekan. Kamana bae sagara ini teu boleh ngageleber nuturkeun, tapi si cuih taradaikeun milu asup ka imah, kawas miboga kasieun ku Aki Aksa. Lintang ti ilmu kanuragan, Aki Aksa oge sok ngawarah bag-bagan agama ka sagara. Teu aneh unggal peuting sagara diurukan ngaji ku Aki Aksa. Cacap ngajina Aki Aksa sok ngageleunut mere wewengan ka sagara. Ari sagara jiwana ngora kene geus tangtu loba ngadebat ka Aki Aksa, tapi Aki Aksa teh tara ngambek, sabalikna ngarasa bunga lantaran sagara miboga kajembaran dina pamikirna. Kacaritakeun dina hiji poe, sagara keur aya di satengahing alas mangding, inyana keur kukurusukan nengetan tutuwuhan anu aya di dinya. Si cuih gegelebran di luhureunana, sakapeung sok euntreub kana tak-tak sagara, sakapeung sok euntreub dina dahan kai bari disada bacetrot. Unggal tutuwuhan diimeutan ku sagara, unggal tangkal ditinggalian, sagara kacida tulatena teu sirikna ditatap diusap bangun ku hayang apal. Sagara ge geus bisa ngaracik rupa-rupa ubar, bisa nyieun tamba keur ngubaran kasakit. Sagara terus bae leumpang mapayan leuweung anu kekep ku tatangkalan, inyana teu sieuneun, najan remen panggih jeung sato oray atawa jeung sato seungseuredan sejena, kangaranan di alas geledegan, sato langir babak haur saralang manuk jeung nu sejena geus pasti atuh pohara. Reg sagara ngaraneg heula leumpangna, panonna neuteub kana hiji tangkal anu buahna leubeut. Sagara ngadeuketan kana eta tangkal, nyidikeun imeutna keranan. Eta tangkal buahna sagede-gede jambu batu, buahna aya nu koneng, aya oge nu beureum semu hideung. Panon sagara rutret kaluhur ka handap, nyidikeun kana eta tangkal. Selengseng kaangse seungit tangkal ngadalingding dina eta tangkal. Ari si cuih teu daek ngadeuketan ka sagara, sakadang manuk ukur bacetrot tina dahan kai. Sagara ngalabuahna nu warna koneng terus bae diambungan, kaangse seungit tangka meleber. Bari asa-asa eta buah teh digegel saeutik, karasa amis semu haseum, antuk nama eta buah koneng teh didahar ku sagara. Gap deui kana buah anu beureumna, seungitna leuwih meleber tibatan buah anu koneng, barang digegel teh karasana amis jeung kareueut, ngan saketa buah beureum teh beak digares ku sagara. Ngan barang rek nyokot deui,
dumadakan sirah sagara ti asa ngubeng titinggalian asara Nyai Kararone leng sirah sagara beuki ngubeng brug sagara rubuh ngarumpuyuk marengan sagara rubuh sakujur awak sagara jadi tutung badis kaduru tina sungut sagara ngabulai getih seger pon kitu deui tina kulitna kaluar getih sabulu-bulu pating burial sagara kekerejetan kawas keur sakara paeh we tamah teh caritana teh geus sagara kekerejetan kawas keur sakarat bari kadenge sesegor ningali dudunganana rubuh teh si cuih ngageleber hiber balik ka imah Aki Aksa basa geus aya di hareupeun imah Aki Aksa si cuih bacetrot kacida dengerna Aki Aksa anu keur ngelepus udud teh sirikna ngorejat atuh inyana langsung nyamperkeun ka si cuih namana dudungan sia cuy cek Aki Aksa geus terus rasa ari si cuih ukur bacetrot bari kikipli geleber si cuih hiber kawas mere tangara ka Aki Aksa Aki Aksa ngan sacorerat geus ngaleungit tidinya nuturkeun ka si cuih heuleut sawatara waktu Aki Aksa geus aya di hareupeun sagara panon Aki Aksa teu sirikna buncelik ningali sagara anu geus tutung meh teu mangrupa deui red kana tangkal anu buahna di dahar ku sagara Aki Aksa ngajenghok ngan sakilat awak sagara dipangku ku Aki Aksa cerelap jeung Aki Aksa geus ngaleungit tidinya bari mawa awak sagara pamiarsa sadayana waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui aduh kuno mau teh sagara teh nya rame tamat hampir aku boga lalakon mau teh kamu cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.